Ibu-ibu nu sholat isya lain nunggu adzan tapi nunggu iklan. Terus nonton teh antong molotov gitu. Datang adzan teh tadi denge sih tahu. Allahu Akbar cak anakna mamangkos adzan mah nya geulis can iklan pada teuing buat iklan. Datang karena iklan berbagi tugas. Nah sini nah jagain TV ya mama mau sholat. Kalau sinetronnya mulai kamu teriak ya kenceng. Iya mama. Budakna nonton TV indungna sholat di kamar panto kamar dibukakeun. TV katingali di kamar oge. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Budak nama gua. Mana iklan keneh mah. Cek indungna mohon katingali. Atuh batang awal namanya. Menang rakaat kedua. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rakaat kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Mama sinetron mulai mah. Lamiri dalam diri dalam yang aku pernah. Allahu akbar sami Allah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar sami Allah Allah. Iya. Assalamualaikum. Syukur video. Jauh. Warahmatullahi wabarakatuh. Seperti berjalan kamakam jalan sempit. Aduh hadir manisa renu bawal salam manisa daun salam sayur kentang mawalar salam mugia singalunas hutang. Astagfirullahaladzim. Kadahuan nu amina paling kenceng eta hutang narada seueur. Alhamdulillah. Sehutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan limasli'an naw'al insana bil akhlaqil karimah wa salatan wa salaman ala afdali mutahalliki bil adabil azimah wa alihi wa ashabihi wa kulli man iktafa tariqatahum al-qawimah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Al-ayah examimil ayah wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fi jannah. Wa qalat Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha kalla wallahi ma yusikallahu abada fa innaka latasilu rahimah wa tahmilu kalla wa taksibul ma'luma wa taqrilu dhaifa wa ta'inu fi nawaibil haqq. Wa qala syair Muhammadun basharun wa laysa bal huwa yaqtadun wa nasu kal hajari. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ide karunya ibu-ibu.
Kahatur tipayun kersana pemandu waktu penata acara nu puji simkuring dihormat sahibul awqaf urang doakeun mugia anjeunna sing tambi-tambi kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hadratul karomin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah, Bapak Haji saudara Ibu Hajah nu puji simkuring dihormat wabil khusus kakersana guru simkuring guru urang sadayana pangarsa selaku ketua MUI Kecamatan Tanjung Sari Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Sobana nu puji simkuring dihormat pagata kalampungan kakersana Bapak Kiai Haji Zamzam Setiawan LC pangarsa selaku pesantren Badrena tinggal hiji Mahad pesantren Al-Mahmud Duku Jisimkuring dihormat Tekalangkungan kakersana Bapak Kiai Haji Asep Sofian SH selaku pimpinan Ma'had Miftahul Hasanah Duku Jisimkuring dihormat wabil khusus kasegenap pengurus Masjid Besar Tanjung Sari khusus Ketua DKM pangarsa Bapak Kiai Haji Dr. Andes Aten Khotib Syarbini oge tekalangkungan selaku Ketua Yayasan Usmani Masjid Besar Tanjung Sari Bapak Dr. Haji Dedi Hermawan Haris orang doakeun mugia sadayana sing ditampil-tampil kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal aparatur pamarentah nu puji simkuring dihormat kersana Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, sinarang Bapak Camatna, oge kalampungan kakersana Bapak dan Ramil dan Kapolsek yang alhamdulillah inadangan ayeuna tiasa riung ngumpul deuleuh kaya sari tempat anu mulia Kepala KUA Kecamatan Tanjung Sari, Ketua DPI Kecamatan Tanjung Sari, Kepala Desa Sekecamatan Tanjung Sari, Ketua DPD Sekecamatan Tanjung Sari. Urang doakeun mugia para pamimpin urang sadaya dina raraga kaheuyeun daya walah kana nagara sing mareunang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah panitia mencantenkeun mahubungi simkuring pangarsa Bapak Sutrisna yang sangat luar biasa. Masya Allah di kamar ikan geus ngaweaan we ka simkuring. Malah tadi jam 3 subuh ngawe kiai di mana kene cicing subuh karek naik sabelah ngaganggu wae kita. Kana mobil maksudna teh aja Kemarenan repan manahna sim kuring teh dongkap tapi insyaallah ayeuna urang geus laksana ieu acara alhamdulillah mugia perjuangan para panitia dijadikan ladang ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narima keunana ningali nu hadir sakieu seueurna alhamdulillah Gusti mugia ieu nu balalakeun resep naos resep ngaji resep silaturahmi anak itu orang yang cinta ka Kanjeng Nabi mugia nu hadir sing paraos yuswa sehat walafiat jiwa raga sing dihasilkeun cita-cita sing dihampura sadayana dosa sing galuh turunan tur kasaroleah amin ya Allah ya robbal supados tenang palong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang ala bae kana muarana urang undang bae pamaksadanana urang taram bae jeung pangaosana insyaallah masa kacan simkuring ngadadar ketutup kusingat jeung jadi jejer carita hampura Lampung ti heula jauh di jujung angkan deteang tapi sumping simkuring di Kabupaten Bogor gaya maksud baris ngajarkeun wajah kamari muncul cai kaluhur teu pisan-pisan simkuring kuninga Tanjung Sari Sumedang Kota Santri seueur para kiai simkuring madongkap ke seja silaturahmi di pamrintah sanes barokah silaturahmi urang sadaya simpan yang yuswa beri gampil milik sinaran rizki dumasar kana liya hampunten bisina dina goning comarios ya kirang tata kirang basa kirang panata duduk lupak banyak cuman taka asar basaka turgari hal bisi
ceramah simkuring lamun pondok mantap nyogok lamun panjang mantap nyogok mau saur bae cari kagung cukup lumur anu kasuhun jembar pahampura uni pentak di pala dulur sadayana bade ngahampura paribasa nanya ibu beda cai beda tampian di orang Sumedang sareng Bogor mah tepi atau tepi jarakna itu di pasti aya perbedaan antara adat istiadat betul itu di dina bahasana ibu tos uningan simkuring asli kelahiran Banten pangarsa guru simkuring kelahiran Bogor punten kelahiran Bogor ngan gaduh istri nyatana darah Banten simkuring Bogor bojo darahna Banten jadi bojo mah umi na Banten bapana Bogor pendak Bogor jeung Banten jadi 11-12 itu isim dina khasna oge pan ari Bogor mah taleus tuas mah bedul gede aya orang Sumedang natah baik mantap bahasana lebih halus gitu lain jelema nu lembek bahasanya lebih maka lamun simkuring keluar bahasa nganggo bahasa Sumedang malah balelo ieu ceramah di Widian teh nganggo bahasa Bogor di Widian moal ngambek moal ngambekan kumaha keambekan banyak Masya Allah sanaos tadi kupangarsa MC dipanggil lagi Kiai Haji Cep Aak itu kita murid kapulu disebut Kiai simkuring mah karena aku kecap sepuh kapungkur lain cai lain wangungan bapakku anu bager kamari mah ceramah di Tasik kuku teh disawer gara-gara gitu ya mah kamari lain ayeuna nyampe aku Sumedang kayak Tasik gitu ya lauk teri gaya siritan lain kiai lain ajengan santri oge kacan aya ilmuwan santri oge can aya ilmuwan gitu benar ngaji jeung uing mah cari cing wae tembalan we nah supaya ada komunikasi betul nah tadi simkuring geus amin-amin ampun kaburu ka ketua kuy geus nyarios simkuring teh abdi lamun ceramah di jero masjid mah tidak sebebas ceramah di luar namun di luar mah lagu oma lagu noge ka luar gitu aya di jero masjid mah moal ada ditahan-tahan saeutik tapi saeutik kalaupun ada kesalahan dina ada kurang di jero masjid karena di dalam masjid itu perlu adab yang sangat luar biasa kalaupun ada memang kelebihan adab yang kurang baik kita di masjid mudah-mudahan ke beres acara dipimpin doa guru orang ngaca doa kibaratul majlis insya Allah jamaah muliakeun Allah subhanahu wa ta'ala bagi di rumah-rumah kita ieu pangaosan umum benten sareng ngaos khusus ngaos rutin mah simkuring sami dihubungi muka kitab ngahanca ngaji rada serius ayo mah ngaos umum hadirna ge umum maka simkuring teu gaduh YouTube tapi seueur dina YouTube silakan bade direkam mangga ieu anu ngarekam pasti diupload na YouTube silakan jangan kenang-kenangan tapi ngawiyat jangan pernah potong ceramah saya kudu full di salam nepi ka salam sadar ainaus umum maka ada aya 5 faktor utama. Pertama, anggap saya yang hadir, saya anggap ini ada 100 orang padahal lebih, betul? Ima anggap 100 orang 20 orang ngaji umumah resep ngaos, resep ngaji, maka ceramah teh kada muka doa kudu anggur jeung tujuan utama acara, ceramah teh kudu make dalil, ulah nyaritakan padalil. Tapi aya 20 orang nu resep bodor ngaji we serius teu ieu mah sewoteun. Nah, imah ngaji teh tuduh. Balik ke can nepi ka imah can beres ngomongkeun balik. Lain nanti balap biasa nama serunya imah teu rame. Aneh tadi mah udah ngomongkeun kudu resep bodor mah. Coba operator sekarang kalau ada mic yang lain kasih mic yang dia mic-nya baterainya tinggal hiji ya. Jadi musik saletik bener. Kalau ada boleh masuk. Mana tapi kalau begitu. Nah, alhamdulillah cetak ayat 2. Cek laut.
geus diberecek teu galau. Alhamdulillah. Jamaah muliakeun Allah Subhanahu wa taala. 20 urang resep naos, 20 urang resep aya humorna, 20 urang resep tegas, 20 urang resep santuy, 20 urang bebas. Sia mah 20 bebas seperti balik menang berkat anu ieu 20. Teu masalah naos umum. Aya tanda hadir medium pinyareunna tembok. Ieu bios teh kada langsung buka biasa teh. Lain kecil ieu itu na tembok imahna maksudna. Maka hampun sadayana. Mudah-mudahan sakali deui umat urang sing ngundang rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syariat kita berkumpul di dalam Masjid Besar Tanjung Sari. Hakikatna urang sadayana keur dikempelkeun di lebat surgana Allah Subhanahu wa taala. Sanes saur sim kuring nu nyarita tapi ulama besar kan Imam Syirri As-Siddi saur anjeuna man qasada maudian yuqra'u bihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Sing saha jalmi anu ngalampah kedua dampa sampeanana baris dongkap kana hiji tempat di mana eta tempat dibacakeun maulid Nabi, dina eta tempat diaoskeun salawat pikeun ngagungkeun Kanjeng Nabi. Faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Maka mereka sama saja sedang berjalan melangkahkan dua kakinya mendatangi taman-taman surga Allah Subhanahu. Naon alasanana li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Mapati-pati warga masyarakat Tanjung Sari nu teu sumping nu anggang dararantang malah nu jauh oge daek ngajujuk darai korbankeun harta bandana, korbankeun tanagana, korbankeun emutanana, bahkan waktos dinten aya dikorbankeun. Upami teu aya rasa cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Daras ibu cinta ka Nabi, bapak-bapak cinta ka Nabi. Insya Allah penjelasan seketika bapak-bapak jarang nyarita. Daras wajidah. Ada memang kumangaran kan turunan. Adalah bapak-bapak kan turunan Adam. Bina ngarang pan Adam. Bisaannya Allah memang luar biasa maha kuasa. Nanti menipas orang yang pertama diciptakan sebagai bapak seluruh manusia karena karena Adam. Mantap bibir nanti balem Adam. Adam. Menarjana ibu maroba nyarita sabab turunan ibu Hawa salangap Hawa. Beda apanya. Masya Allah benten Adam jeung Hawa mah. Adam mah jarang pati nyarita, Hawa mah loba nyarita. Sok Adam lamun ngubah motor dasar ngubah-ngubahna kieu. Bersih motornya. Tapi Hawa lamun didamel panangan usi, bibir lagi usi. Ya Allah, ini urapi na imah terangku. Kalau tak wae nggak boleh satu golongan perubahan. KPN itu wae Gusti aku. Coba saya pulang ulin lagi di balatak yang lain ah. Dan itu sering kali coba bantu lah. Bukan bapak sama SY itu baru. Udah musuh coba siapa tahu. Itu musuh di nomor mungkin coba. Nah untuk benten Hawa jeung Adam. Jadi ibu jamaah sadayana laras urang cinta ka Nabi. Maka lamun urang laras cinta ka Nabi saur Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sahajami nu mencintaiku maka akan orang itu akan bersamaku di dalam surga. Hoyong ka surga sareng Nabi. So urang hayang ka surga sareng Nabi rek ngandalkeun naon? Salat lain nyebut sholawat aya salat aya sami saya dua nana wesa saya pun jamaah sadayana urang buka duka hijrah cenah hayang ka surga lewat salat punten urang ka surga mah bi fadlillah kalawan karunia Allah bi rahmatillah ku kadedeuna Gusti Allah. Salat urang mah ulah kajang meuli surga jang mayar nikmat ngicip oge moal kabahean. Tok jajal ibu jajal salat zuhur kedapi salat zuhur 4 rakaat tong ngaongi ceuk beuring moal bahkan ibu netepan oge kusabab dibere nikmat ku Gusti nikmat sehat walafiat dibere nyawa ku
ku Gusti Allah. Maka punten ka surga mah bi fadlillah, karir kalawan kanyaah karunia ti Gusti. Lain ku salat, sedekah, puasa sanes. Oke itu mah Ustaz abdi moal salat atuh kumaha meunang kanyaah Allah lamun teu daek so. Jantan sholat, puasa, ibadah-ibadah tersebut hanya buktos penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Ciptakeun jin manusia teh jang ibadah ka Gusti. Tuh, ai kos kitu mah maka surga make kumaha Allah we. Mugia urang sing jadi calon penghuni surga. Hoyong terang calon surga nu kumaha hoyong? Ayatnya diwatosan ku Nabi. Inna Allah ja'ala bani Adam samaniyatan hisolin, arba'un min ahli jannah wa arba'un min ahli nar. Sesungguhnya Allah sudah menciptakan anak Adam dengan 8 ciri. 4 ciri yang penghuni surga, 4 ciri yang penghuni neraka. Mana cenakang calon penghuni surga mah? Hiji wajhun malihun, wajahnya tuh indah saat dipandang. Somea, bageun, sopan santun, ramah tamah, tarajun. Maka ini juga semua ruangan neraka jauh gila. Ciri surga mah jalan mana teh somea, murah senyum. Kapanggih PDKM, hehe. Panggih lurah, hehe. Eta kacau. Eta berarti calon penghuni rumah sakit jiwa. Maksudnya banyak kata kacau hehe ka surga. Masya. Maka wajahnya itu selalu berseri. Lamun pamajikan calon surga, asalaki somea, salaki uwi disambut dengan senyuman indah. Lain judes ka salaki teh. Assalamualaikum. Salam. Akang balik nih. Geus nyaho. Nyaho di mana? Bauna ka ambeul. Bau naon? Bau bukang sama tiba-tiba oke. Judes jauh di surga. Nu kadua walisan fasihun, lisan yang fasih. Fasih teh bagus, ngaji Zamzam baca Qur'annya bagus. Maka disebut aku mah baca Qur'annya fasihnya karena sudah bagus. Maka manusia lamun calon di surga lisanun fasihun. Lisanna teu fasih. Lain kitu mah berarti nu cadel mah ka surga. Sanes aya lisan fasih di dieu sanes lisan dina nguningakeunana tapi naon nu kaluar tina lisanna. Salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia karena bisa menjaga mulutna. Maka kamari orang diberi penyakit 2 tahun melanda Indonesia, dunia bahkan ngaranna corona, betul? Masya Allah tak corona. Tapi disimpulin ngawartosan ka jamaah, jangan pernah takut sama corona. Saparah-parahna corona teu leuwih parah tibatan congorna tatangga. Weh nama, kata orang Bogor mah kitu cenanya congor tetangga teh sumutna bibirna, masya Allah sekali teh besut. Betul. Maka jaga lisan. Kalau mau menjadi ahli surga, jaga lisan. Yang ketiga wayadun sakiyun, tangan yang sering membantu orang. Yang keempat wa qalbun taqiyun, hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Lamun ngandalkeun salat, tapi sholat urang mah sareng Nabi. Ibu Nabi mah upami nantepan nyalira dugi ka bareuh, dampalna bareuh tukurna. Ibu pernah nantepan nepi ka bareuh? Beteungna bereuna. Da ku carogena meuleunanya. Masya Rasul mah nantepanan durcong, urang mah cong durcong Rasul mah dur adan cong sholat, urang mah cong sholat sampai adan. Sholat lohor 2:30, sholat asar 5:30. Di pos teh balik di sawah sholat asar 5:30. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah, mani teu karasa ieu waktu. Kakarak mabil abdi teh sholat asar. Geus datang waktu maghrib. Eta teh congdur. Asurna ku sholat seueur kene jami zaman kiwari. Ibu-ibu nu sholat isya lain nunggu adzan tapi nunggu iklan. Terus nonton teh antong molotov kieu. Datang adzan teh tadi denge sih tama. Allahu akbar cak anakna. Mamangkos adzan mah nya geuli can iklan pada teuing buat iklan. Datang karena iklan berbagi tugas. Nah sini nak jagain TV ya, mama mau sholat. Kalau sinetronnya mulai kamu teriak ya kenceng. Iya mama, budakna nonton TV indungna sholat di kamar. Pantau kamar dibukakan. TV katingali di kamar oge. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Budak nama gua mana iklan keneh mah ceindungna mohon katingali atuh batang awal namanya menang rakaat kedua wailil maghdubi alaihim waladdallin amin. Rakaat kedua ya bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad. Mama sinetron mulai mah lamiri dalam dina dalam yang aku pernah Allahu akbar sami Allah Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar sami Allah iya assalamualaikum jauh ramanya. Maka ayat jalan mudah masuk ke surga yusarul maru ma'aman ahabba dikumpulkannya kita nanti di sana beserta orang yang kita cintai sekarang. Kalau ibu sekarang cinta sama para kiai, para ajengan, para asatid, mereka adalah pewarisnya para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Cinta terhadap mereka, cinta terhadap baginda yang mulia, insyaallah nabi mah geus dijamin asup ka surga. Mudah-mudahan orang lebet ka surga jeung nabi, amin. Ya robbal. Jangan sekedar cinta ibu, kudu apa? Ciri orang cinta itu seperti apa? Man ahabba syai'an aktsara min dzikri, kata Nabi. Orang yang mencintai sesuatu, maka orang itu akan sering menceritakannya, sering menyebut-nyebut namanya. Kalau orang sih atau jamaah ngaku cinta sama Nabi, perbanyak baca sholat. Salatullah salamullah. Lagamnya. Allah, gitu ya. Agak mancain dikit dong. Gitu. Kayak boleh lompong. Cengkok dan seleti kami kena. Kalau nggak bisa kepalanya. Sudah jauh. Salatullah salamullah. Toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah sadayana salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah manfaat, amin ya robbal. Saya senang kalau ada acara-acara PHBI diisi dengan kreasi seni santri, biar mereka juga semangat dalam berlatih. Kami ibu hajatan tong dandukan muspal itu langsung panggil santri. Macam ada resep nakanan gelang karena jaipongan panggil berarti santri yang punya tepakan terbangan. Terbangan itu kreasi seni santri memadukan antara hadroh jeung tepak gendang rampak jaipongan. Pakai terbangan, budaknya bisaan teh nepak hiber terbangan. Namun dia di luar rupanya hadrohnya. Santri mah gaduh hadroh, gaduh qasidah, gaduh cerawis, macam-macam. Ini di Bogor mah cerawis. Orang kene di Bogor mah cangkolor. Berarti di mana sekolah emak ini marawis. Marawis macam-macam gitu namanya.
Namun qasidah mah biasanya ibu-ibu resep dari pengajiannya. Qasidah mah kan tepakana santai, jadi ibu-ibu nepakna ge. Dung ulah pundung, ulah pundung, ulah pundung, teka bagian berkat ulah pundung, teka qasidah. Ai marawis makan kada santri ngora kada cangka ke pakanana marawis mah kada teres angkel kada panangan teh opak aya goblok opak aya goblok pinga coba opak pinga coba tanya kayak opak oke tahu sumedang kana mobil alhamdulillah. Masya Allah. Tuh, berbanyak baca sholat. Sebelum saya lanjutkan jamaah yang Allah muliakan, sedikit seringan saja. Saya dapat amanah daripada keluarga besar DKM Masjid Besar Tanjung Sari, bahwasannya ini masjid juga perlu perawatan dan ada yang harus direnovasi. Nah, maka lillahi ta'ala nyuhun kedua kali ikhlas manah kepada ibu-ibu mengeluarkan sedekah terbaiknya. Nu insyaallah sedekah ibu jangka makmuran ieu masjid mual mere ieu masjid balangsa cek Nabi mana qasomalu abdi min sedekah tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba kalau dipakai sedekah bal yazdad tetapi akan terus bertambah dan bertambah Insya Allah. Kalau ibu cinta sama Allah, cinta sama Rasulnya, yuk kita makmurkan Baitullah. Baitullah adalah bahasa Arab, rumahna Allah. Kalau Baitullah Makkah mah eta mah Masjidil Haram. Rumah Allah itu masjid-masjid dan musola-musola. Mudah-mudahan orang sadayana sini barokahan ku Allah Subhanahu wa taala pun menguatkan sedekah terbaiknya. Amin. Udah apa? Gimana? Saya makan kali berapa ya udah. Dia punya udah sobalin tuh. Hah? Atas mau tuh soalnya kita ngarewas kawin tadi. Kita carikan gantinya. Atas bulan ini pakai hitungan itu 2 kali oke. Mari ingat ke 2 kali, mungkin 3 kali oke. Dan tenang, mudah-mudahan yang ibu imbakan karena saya sampaikan tadi ayah amanah ke waktu Kiai masjid ini lagi ada pembenaran kemomean itu wayanawe dan Kiai dipandu sholawat untuk gelar sorban atau gelar kardus. Kalau sudah ya sudah. Adoi kamai ai kamu mah kosmai kuman boga imam. Cek boga imam mentaan. Cek boga imam komentar moal men. Bagaimana pihak-pihak? Sudah apalagi apa gimana? Ya so kumaha DKM dan memanggil lima DKM jadi ibu kumaha maksudna lagi deunya deui sok kali saya awal sok ayo anak-anak astagfirullah rabbana
untuk pemakmuran masjid. Siapa orang yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan gedung di dalam surga. Amin ya robbal. Ibu bapak jamaah yang Allah muliakan, langsung kepada tema yang diberikan oleh panitia peringatan Maulid Nabi. Kita menteladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan. Insya akhlak baginda Nabi kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita selamat dunia akhirat ya robbal. Akhlak yang mana yang harus kita terapkan? Banyak akhlak Nabi itu kalau kita mau ceritakan, kumpul ke tambal awi salat dunia dijadikan pulpen, cai lautan dijadikan mangsina, kanggo nyeratkan akhlak kanjeng Nabi. Wa bakal kasarat ku seueur ku hebat-hebatna muliana akhlak baginda Nabi Muhammad. Malah cek Imam Busri, Nabi eta luar biasa. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yakunatun wa nasuhu kal hajari. Nabi Muhammad eta manusia lain manusia biasa, sapertos batu Nabi Muhammad permata, orang mah batu biasa. Masya Allah. Apa hebat-hebat kanjeng Nabi, dijejerkeun jeung para nabi gelarna Sayyidil Anbiya, dijejerkeun jeung para rasul gelarna Sayyidil Mursalin, dijejerkeun jeung seluruh manusia gelarnya Sayyidil Makhlukat, pamimpin nabi, pamimpin rasul, pamimpin sarana manusia nu hirup di alam dunia. Masya Allah. Ngan urang sakedik we nyarioskeun akhlak mulia kanjeng Nabi yang pernah diutarakan oleh orang yang dekat dengan Nabi. Saha Sayyidatuna Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha, Bunda Khadijah. Siapa beliau? Istri baginda Rasul, baginda Nabi. Kacatur kapungkur kacaritakeun baheula kanjeng Nabi anu mulia, di mana nuju dirungrung kabingung, abah sagala kasusah mukuntin deui kasedih. Nabi kalau lagi ada masalah, memang Nabi boga masalah, punya namanya orang hidup di alam dunia, dan bentana cara menyelesaikannya. Kalau Nabi punya masalah, cek para sahabat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahu amrun sholat, Rasul mah di mana gaduh masalah, gaduh kapusing, gaduh emotan, Rasul mah sok kagancangan ngalaksanakeun sholat. Ari urang mah di mana gaduh masalah, gagancangan jeung status ham. Betul? Asal kasalaki jeung status. Nyawa tetanggana urang boga masalah jeung salaki. Anu teu mah teu kanjeng tong ngambek atuh. Heuh, mata ngambek rumah saya eta teh. Atuh ada nu teu mah teh asa geus boga masalah jeung setat. Kasal katatangga jeung setat. Mereka aya grup WA masyarakat ayeuna yang status, terus RT dijieun status. Percumanya bansos teh mendulurna doang. Main tara maca. Betul. Boleh ente usah nyen status, boleh nyen status al. Iya kamuludan OTW surga. Masya Allah. Iya nyen video permintaan dan izin status. Yuk keluarkan sedekah terbaik kita untuk masjid besar Tanjung Sari. Sombong Ustaz, sombong urusan hak. Ngajar dengan status di ai sombong mah sombong. HP yang bener tuh. Ya ibu, kalau ibu berbuat baik, niatan dakwah, teu aya kasombongan, justru 2 pahalana. 1, sedekahna keluar buat dakwahna. Gitu jamaah, tong kudu izin. Cenah emang sombong sama yang kata buku batu merena gede. Kajen pun itu sombong. Memang sombong perkara anu salah. Sombong teh salah ngalebur karena pahala. Tapi saya tanya, sombong yang ada manfaat jeung teu sombong manfaat mending nu mana?
Mending mana? Mending sombong aya man. Contoh, saya contohkan dia. Sombong aya manfaat. Ibunya status, Amerika Tanjung Sari 3 juta. Coba pakai sombong aja aja ya. Misalnya, saya maaf, 3 juta na aya eueuh. Aya dan geus mer. Disombong, pahalana aya eueuh. Sabab tenang heula can titik di dinya. Tapi sombong ngalemikeun pahala sodako, tapi di sodakona ai nepi ka DKM, nepi ka masjid, maka ieu masjid dibang. Jadi moal ieu masjid kusabab ladang tina jelema-jelema sombong nu mere hayang diupdate, nu mere hayang disebut memang sombong, tapi masjidna jadi teu sombongna jelema aya waktuna teu aya. Isukan kapan eceu ayeuna masjid 3 juta bodo amat. Kapan eceu ayeuna 3 juta dong bodo. Dewa ayeuna 100 juta dong bodo amat. Jadi dari teh bosan dari tadi ke situ wae. Ini dari tadi berarti leuwih so. Ieu masih mah nyari tawae kan nepi ka maot oge. Nah, nepi ka mana tadi? Nepi ka mah. Geus naon jelema sombongna aya keneh moal. Moal saya tanya, ketika ibu sodako 100 juta jam masjid ieu, tapi radang tina sombongna ibu, ketika ibu maot masjidna milu hancur teu? Maka ketika ibu sudah meninggal sombongna geus eueuh, sedangkan manfaat tina masjid terus mengalir, sodakotin jariyatin, ida maka tu adam in qata'a amalu illa bin talasin, sodakotin jariyatin, au ilmin kabaubi, au waladin sholihin yakul lahu. 3 perkara nu bakal pegang. Hiji sodako jariyah. Jelema mah geus maot gara-gara ayat masih dipakai jamaah itu sodakona ngalir, sombong geus eueuh, pahalana mulai karak ngal. Daripada jelema teu sombong tapi mungkin ka alus eueuh manfaat. Ece manfaat mah masjid kumaha jadi disebut sombong. Jadi moal masjidna aya manfaat moal. Maka main saukur manfaat didinya teu sombongna. Bahkan cekina keterangan jelema tarkul sodako naon li adminas ninggalkeun kaalusan sodako kusabab manusia justru nu itu adalah riyaun. Nu kitu disebut riya teh mung barang beres disebut sombong. Mudah-mudahan sini tampil Allah, amin. Yang status mah bagus-bagus. Guys, malam ini kita berbagi sama anak yatim. Boleh. Sepuluh teman-teman teh mau jadi pahala. Keun harita jadi pahala oge. Engke kira leungit sombongna, manfaatna terus berjalan. Rasul mah boga masalah teh urang mah loba nyeun setak. Salaki gering dipoto. Doana caroge ambeien. Namun kabeh salam dunya salakina nonton bool. Depan ambeien teh bahasa dokter. Betul. Ayo Rasulullah gaduh masalah. Sholat ibu gaduh masalah. Siapa orang yang tidak punya masalah? Betul? Kami ini buka di dunia mah. Semua sedang berjuang dengan menghadapi masalahnya masing-masing. Nanti kaciri we. Masalah hutang wae aya. Katingali ieu mun geuning sholat. Atulah domeng teu jadi nyaho. Domeng teh nyaho saha jelema mah. Gitu. Berarti eta ieu mun nyaho. Betul? Anu salakina jarang balik wae ge aya. Anu anakna geus diatur aya, betul. Anu salakina usaha teu boga-boga itu masalah bukan. Aya nu loba duit tapi gede penyakit itu masalah bukan. Ida hazabahu abdun sholat mun boga masalah geura gancang sholat teh beja ka Gusti. Cuma masalah teh hidup di dunia. Teh hidup dia keluar apa teh teh sepret, kita seprak kedepak dan pun sampan pokoknya sobaran sakrosa hidup di dunia. Jadi jangan sangsara kudu kumaha gitu ngaji ibu mah. Disitanya ku salahnya mama ngaos ngina kudu kumaha. Lamun urang perkawis masalahna dina harta banda sing rajin usaha bari getol usolli usaha kabeh banyak ya tuh. Usaha tanpa usolli atau usaha tanpa doa itu orang sombong. Ngadoa wae karena usaha eta jelema bohong. Ayo we saya mau warzuqni ayo gawe henteu. Kudu aya jalan syariat urang mah hirup jalan dun.
Tapi usaha dari ibadah sombong ka Gusti teu apal hirup di alam dunia kabeh anu ulah waka rezekina ulah waka harta bandana dalah diri urang di luhur saujung rambut di hadap sausa tapak di gigir sabuinci di tukang satulak pinggang sareng hapna pasatetes getih salembar buuk eta lain nu urang tapi anu Allah ibu anu Allah eta anu sugane geus ingetkan anu Allah manya wasom mun beunghar ulah som lamun susah akarak som sobar mana nu susah sombong cacak nu beunghar ulah som nu susah ngomong teu naon guys mana aku satu hai guys aku balangsak nih guys kayak sombong lah urus sobar nya nu senang ulah sombong nu susah urus sobar insya Allah berarti lamun perkara harta masalah orang kan apa usaha teu lomba hasilna asal teu karasa berkahna perbanyak sholat tuh sholat panari rezeki carogena di sawah bojona dina saja berkah mah pasti berkah wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja jelema nu takwa ka Allah bakal diberi jalan di mana wae aya betul bahkan bakal naon menangis lagi min hai surayah tasih bakal dina naon jalan teu disakasa tengah bulan magi duit 3 karung atuh gini atuh mudah-mudahan we masya imam kemarin barokah atuh caroge capek di sawah maneh ngaliung jeung Bang Eno ngajajal tadi si Eno make motor beat nyaho we masih Eno pak bajuna di seragam mereka nyawan motor beat make seragam make tas di sore awe duaan si Eno deui aya teu masalah teu masalah ieu nya ibu nganingkeun ceramah mah anggap si Aang ieu teh alkohol ibu awakna disebrok ku alkohol lamun awakna sehat beurih mah awakna sehat beurih mah tapi kalau ada luka disebrok ku alkohol beurih mah tapi kena cager mah kedah cager insya tidak ada saya ceramah menyinggung perorangan itu demi Allah saya hanya sayang terhadap seluruh umat manusia betul jangan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba hai orang-orang yang beriman jauhilah orang kafir jauhilah riba ulah riba teh haram qulul minabata min haram panaru auladi lamun patuangan dieusi wae kudu haram maka neraka wihna hoyong ka neraka apa ka surga ka surga mudah-mudahan calon penghuni surga amin Muga utang ka Bang Eno didoakeun rezekina sing loba. Aya jang mayarna. Resuna sudah ngijeukeun. Doa aya butuh kumaha ngijeukeun ka tetangga. Hah? Jadi bere. Da eta lamun dibere hese ditagih. Makanya lamun dibere kepercayaan jangan mengecewa. Nah ini mah ada hese nagih utang teh. Aya jelema mah heuh aya keur ngijeukeun darah 3 aya mayar lemah jantung. Kami jauh pos pengemis menangis, ayo bagai ditagih pos preman morotot. Makanya carana pos gitu jamaah, mending kene urang naon usaha bari rajin ngadoa. Mending kene nasajadah daripada jeung si Emo ngariung mah. Jumpah nasabah, kami berjanji bayar utang tepat waktu. Akan hadir setiap ini mana jangan keceplosan bila temanku tidak bayar nanti aku bunuh Masya Allah jamaah sadayana kiai mana nama mungkin itu tega bunga duit maaf kurang di luar dilahirkan sarwa kabeh teu naon-naonna sarwa ibu simpuri menikah tahun 2013 kontrak rumah tangga 14, 15, 16 saya kontrak ini 17 alat saya merintis mulai nyian majlis heula nyian tepat heula dan sare simpuri sampai sekarang alhamdulillah apa sabenereuh ieu insya aya danaan aya insya Allah sok sing yakin ka Allah pangeran ibu jeung pangeran Allah teh sarua Allah urang teh sarua
Piraku teu sarua garisianna 3 urang usaha jeung doana si leuwih kenceng. Cenapa aya kitu mah mending anggar bae batur awewe beungar urang susah. Monggo cenah pangaranna sarua. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Dan dari setiap sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan. Memang pos itu ngaranna di alam dunya. Aya nu boga, aya nu teu boga. Cenah teu adil, aya tak keadilan Gusti Allah. Buah ibu lamun ayeuna nu gadeuk saurang. Samelieur saurang. Buah mah aya di pangajian, aya di moal wayah kieu. Betul? Kada moal atuh Allah mah nyaho katakaran urang, da Allah nangin urang nyahoan katakaran urang. Man insyaallah di dunia mah ada urang saukur membara, betul? Maka teu cekal ge aya lumut dina batu. Aya buya di muara, kada tumut kana waktu di dunia ukur mumbara. Di dunia mah mumbara hancak orang milik muapa hili bab jamaah muapa ala geus diatur ti dituna papa camat anu bageun. Geus diatur ti dituna papa camat anu mana uing can wau. Kapayun kacamat anu mana eta anu jangan dijalan di sini gitu urusannya. Masya Allah kacamat gawe balik dari acara. Alhamdulillah jamaah sadayana mun urang susah wae perbanyak salat duha. Abdi mah alhamdulillah harta mah najan teu buceun deui coba duit tuhur kontak di dunia bro dipato bro di juru emang gerong sikol hari namon sok nemong digigit gara sengaja tukang palamarna. Ieu mah kajen teu hari pajeun. Ieu mah waluya we nu penting mah waktuna perlu. Tapi kunaon coba mun kapangit tetangga teh ciga tersebut aljeun. Nah, perbanyak sholat tahajud. Wa minan laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman. Maqaman teh naon derajat anu terpuji di sisi Allah. Maka carana ulah hayang dipikar sepuh manusia, mun dipikar sepuh Gusti. Loba sholat tahajud. Jemaah Allah tetangga di hargaan hirup oge waluya makana perlu aya ngan kunaonnya aya-aya teh teu dilaksana. Sholat hajj ieu teh halolo panjang hujan-hujan sholat abdi teh boga anak parawan hiji dipikar 10 lalaki nu mana nu cocok jangan anak abdi sholat abdi mah rumasa hirup teh loba dosa ustaz sholat taun. Abdi mah ya Allah hayang salat teh ka sholat menang duit harita keneh sholat mayang. Betul naon boleh coba sholat mayang menang lumayan 20.000. Masya Allah Rasul punya masalah kan bentena Rasul mah bertahanus menyendiri di tempat sepi jeung jempling. Di mana? Di Gua Hiro. Apa ibu Gua Hiro belah mana? Kulonan Tanjung Sari. Gua Hiro aya di kota mah hoyong ka Mekah sinarasib sadayana atos nabungna iraha mangkatna tuh datang ke nabung teu mah anu wanasib cek salah bisa nasib cek Allah na Quran mana ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Berangkat katana suci Mekah Madinah nasibun etanas lima tina perkara asabu anu diikhtiar namun teu diikhtiar nasib mah nabung dulu dong guys KDKM nabung
PDKM nabung tah 1 juta we jangka Mekah. Dan nabung di imam mah bener atuh. Arah 100.000 tukang bakso lewat di belah dulu. Kedekatan di imamnya. Masya. Saya doakan mudah-mudahan senarasi sadayana. Ya Rabbal Rasul tertahanus di gua Hira, sumping malaikat Jibril maparin wahyu kakaknya Rasul. Terus siap sampai zuhur. Abdi nu teu siap. Tetapi insya Allah rasa beres nawenya punya. Terus sajam sabenerna biasana mah sajam pada kayak mun leuwih teh lembur hitungan ini. Oh kanyol eureun hikmahnya teh naon kalau mungkin nu penting balik menang amal ibadah. Jauh-jauh kamu Sumedang di Bogor yang amplop di Bogor aya 1.000 Usina kowe mah nu penting jumlahna. Atuh ada karena di dunia mah orang butuh doa. Astagfirullahaladzim. Doa supaya loba dulur. Allahu Akbar. Ceramah daripada cicing di imam mantap kalau bakeun hutang Masya ini wahyu di Gusti Allah. Surat Al-Alaq ayat ini sampai 5 baca bareng. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra kenging wahyu nu pertama begitu dahsyatna Al-Qur'an sehingga dirinya Nabi awakna Nabi ngagi diri salirana basa baju kokesangna ieu Kanjeng Nabi turun di Gua Hira muli kanu janten bumina ngagerono janten bojona ya habibi ya rafiqi ya babar rahmah saan hai permata hati kekasihku. Ibu Rasulullah manggil Siti Khadijah dengan panggilan indah permata hati. Ibu Rasul disebut permata. Astagfirullah. Dan jangan sekali masak kue kan. Saya pernah ke pamajikan gitu. Dia permataku, dia permata. Malah nah permata. Oh pada hidup. Kalau dek kakak mentang-mentang neng hidup. Jangan berkecil hati. Adunya mataun wahyu mata iha almaratus solihah. Dunia adalah perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Teuing kajian hideung oge solehah mah bakal jadi permata dunia. Amin. Daripada bodas beungeutna doang awakna hideung. Belang. Ini dempul. Aya laguna gini. Bibir berem-berem banget bodas suku hideung bujur buduk. Nah keceplosan mah kaluar laguna. Kayak lagu tadi sadar deui urang. Masya Allah supaya enak we mungut berkerang glowing gagaro ngebul awakna ih. Tapi yang solehah itu bukan tubuhnya, bukan wajahnya. Wajah mah perkara dunya, solehah mah aya dari akhlakna. Ibu mau disebut wanita solehah? Nu solehah mah bakal ka surga. Amin. Kudu aya cirina teu bisa ngakukeun. Abdi solehah Ustaz. Oh di mana? Arang abdi kan Siti solehah. Ayo kita ngaran. Solehah mah karakter. Mana satu? Allati idza nazarta ilaiha syarraka. Ditatap wajahnya oleh suami dibungaheun. Jadi lamun saroge ibu bahagia melihat wajah ibu, berarti ibu teh disolehaheun. Insyaallah. Osok kabuan masalah ki osok. Sing bisa dandan untuk walar si jujur. Ibu lamun dandan jang salaki apa jang kondangan? Jang salaki bari kondang. Jang salaki apa jang ka pasar? Bagian salaki mah dasar we. Bari kancing geus pegat make panditi. Salaki na teh patojo suka panditi deui salaki na kan. Sing bisa dandan untuk osok dandan yang karaoke. Osok cek padekae bagi Pak Haji. Osok cenah jamaah masjid Tanjung Sari masuk dandan yang salaki. Asalkan salakina loba duit bae ya itu. Namun geus loba duit mah nya pipina ge diwedakan panonna ge dise
caca dengan cadel kowo ay kalau baduin awak disemprot. Suamiku hari ini gajian. Saya tak masuk kenal lato-lato. Nama kada seueur margi diwasung kalintang di poe tahu. Salahkeun datang ge ogoan manja cek urang mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang aya naon geulis? Akang anak air di naon anak air. Ari maneh ka mana wae belegu. Terserah kira tempol lindut nawan bisa rokok meli udun apa nawan entan tentin dari mana entan tentin nawan bujal atel sauti kalau baduh apalagi suaminya kerjanya di luar kota mulai nanti saningon sakali beten sono nanti cara balik oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, ada apa saya? Seminggu loh kita berpisah. Kenapa? Itu terlalu lama bagi mama. Kunaon, kono idan duli kau. Naon, kono idan duli. Mana imane? Sono kajian ini sekali. Apakah kau tidak berdusta nikah? Tidak, rumah. Apa buktinya kau ini pada aku nikah? Ciku condrong nikah. Naon, anjingnya coba anu kesemuka. Ibu hayang ke surga. Surga seorang anak ada pada hidup kedua orang. Surga seorang istri ada pada hidup suami. Umata ka surga nabab tarik awewe lamun dae nyium karang saraki pahalana sarwaja nyium hajar aswad komamun sarakina hideum anggap boga kabah di iman ka salat subuh teh kecerok bari doang labbaik Allahumma labbaik incar hideumnya labbaik Allah syarif labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak bismillahirrahmanirrahim. Sarakina huwai, kebajikan utah. Ya hadir malah kepepes deh. Ayo mau cari kain yang karena kafe tuh mesin semuanya. Nih dulu ini bercerita terkaluan. Nah, yang kehidupan adalah Allah nantinya. Masya, baik Rasul berjumpa dengan Bunda Khadijah. Disadarkan kepada Khadijah, ibadah ya Rasulullah, kunaon Gusti kunaon, gelis salimutan kaula, kunaon Gusti salimutan kaula, salimutan kumpul Gusti Khadijah. Siti Khadijah lompat nyadok cai hadeun. Ternyata datang malaikat Jibril nuturkeun ka mana? Ya ayyuhal mudassir, hai kau yang sedang berselimut. Terus ya Jibril. Ayo kakek pagi saya datang deui ka dieu. Siti Khadijah, tenang Gusti aya naon Gusti? Mangga Gusti ngaleuteulah. Nuhun geulis minum heula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitulah orang menceritakan tentang akhlakna di kitab Sirah Nabawiyah. Nabi itu kalau minum selalu 3 regutan dan 13 regut. Setiap mau minum Rasul mengucapkan tulis diakhiri dengan alhamdulillah. Di sela-sela minum itu Rasul suka berdoa dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadi cai ubah lebih banyak dimain awak kami minum. Alhamdulillah. Karena bismillahirrahmanirrahim ya Allah jadi kini air imun dipikirkan awak hati minum. Alhamdulillah. Doa di bismillah apapun. Sababna cai makhluk Allah orangnya makhluk Gusti. Ari makhluk mah KBG diurusna ku Gusti. Ku penta cai supaya jadi obat itu jadi maka Rasul mah sehat.
Masya Allah luar biasa. Terus gitu ngaruh tanya. Ulah pas urang bisa bilang roh. Kan amat gitu salah ya. Yes. Neneng. Ulah. Saya bukan majikan diancam awas saya mau neneng di luar. Tak mau wali Indonesia semua. Alhamdulillah ibu jamaah saya punya istri, punya anak sudah 4. Itu aja tuh wow. Kalau mereka biasa itu jadi itu mau aman. Alhamdulillah punya anak 4. Yang pertama umur 8 tahun. Yang ikut sama saya ada ikut seorang nih. Yang kedua umurnya 5 tahun. Yang ketiga umur 3 tahun. Yang keempat umur 48 hari. Buka anak. Alhamdulillah sekarang ini kalau buka puasa sambil buka tukang aman. Alhamdulillah dipeluk ku siapa? Bunda Bodi lima daya Rasulullah kunaon Gusti gelis cilaka kaula gelis cilaka kunaon tadi kaula panggil jeung Jibril Andes biasa lain pernah jeung Jibril mah Gusti mohon ngan tadi mah Jibril mere wahyu ka kaula nu bakal jadikeun kaula cilaka kumaha wahyu ieu wajib kaula sampaikeun ka umat kaula sedangkan umatku belum banyak Yahudi dan Nasrani punya jalan untuk menyerangku cilaka geus kaula bakal cilaka apa jawaban Bunda Khadijah dipeluklah kanjeng Rasul kala wallahi ma yusikallahu abada sekali-kali tidak demi Allah moal Gusti moal cilaka tenang we beb tenang. Ini akhlak istri soleh saat suaminya gundah dan gelisah diberi ketenangan. Maka itulah tugas seorang istri. Aran kata lain daripada istri adalah pamaji. Pak dudukkan karena tempat majik artinya cicing. Jadi pamajik ada tempat cicingnya salah. Bahasa Qur'annya lintas kunu ilaiha adanya pasangan hidup itu untuk apa? Menjadikan suasana itu menjadi lebih tenang, tentram. Udah yang pamajikan teh malah rudet kana pikiran. Kalau suami sedang pusing di luar imam balik ka imam teh kudu cap. Lain tambah pus. Bukan kadang-kadang sabaliknya. Salaki puguh di luar pusing ka imam rudet. Salaki dagang tahu keliling. Tahu. Pas jalan raya katabrak mobil meledak beak tahu. Kesieun balik ka imam teh atuh. Anu diserang di batang mobil truk. Pamajikan anak. Balik ka imam sieun teu balik bahaya. Balik ka imam maksakeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha di luar? Ya akang neng. Ini geus balik dagang we kieu. Teu jadi dagang nanti. Kunaon teu jadi? Teu nyebrang ing katabrak. Mantapna nyebrang teh molotot. Itu sete lakadu ngajowo hihi. Masya Allah, etama lain wanita soleh. Harusnya ibu menjadi penenang pada suami saat suami sedang di PHK, suami sedang bangkrut. Harus jadi support untuk suami, bukan malah ditinggal. Kemarin banyak loh imal yang di Sumedangnya, tapi banyak gara-gara COVID-19, gara-gara banyak orang yang di PHK, usaha pada bangkrut. Lo baru awen dijaga kasalakin. Awas ibu jangan tinggalkan suami yang sedang dibawa. Justru kita mulai dari nol lagi dengan suami insya. Jadi dong Bunda Khadijah. Salah kena datang terus ditabrak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang aya naon geulis? Ini kos uwih dagang rewaya kieu. Teu janten geulis dagang nage kunaha? Tadi akang teu nyebrang katabrak. Astagfirullahaladzim. Tapi akang salamet. Akang nama ngajol jadi salamet. Terus kunaon teu salamet? Tahu. Kunaon tahu nak geus? Beak rejet akan kunaon cerit sieun maneh ngambek. Gimana jawaban istri soleha atau Bunda Khadijah serta ibu menjadi Khadijah di akhir zaman? Dipeluk suaminya kan wallahi demi Allah neng ridho kan ridho kumaha heuh akang ayeuna pan meureun balik salamet tapi tahu keun wae tahu hancur akang salamet akang bisa ngadamel tahu deui enjing. Coba balikin, namun tahu salaman akan hancur. Tahu bisa main akang. Jadi mana yang ngambek, rek naon ngambek kang,
diajarkan bukan haji oke, ya Kang di dunia mah papasangan, neng sudah siapkan saat akan melangkah, akan masa ukur ngajemput rizki di ukti Allah dan rizki mah geus diatur ku Gusti. Akan masa ukur ngajemput rizki ngarang ke dunia hukum, dan memang cek Allah, wabtabi fima atakallahu darul akhirah, wala tansana sibaka minad dunya, keangan kabagjahan akhirat, anu lapo hirup di alam dunia. Akan mengalami ke dunia doang, rizki nana mesti diatur ku Allah. Maka ketika akan berangkat, aku sudah siapkan dua perkara dalam diriku Kang. Kau pulang bawa untung, aku akan syukur. Kau pulang bawa rugi, aku akan sabar. Untung, syukur, rugi, sabar. Sabar dan syukur sudah ada pada dalam hatiku Kang. Jadi kecapetan suaranya jadi akan balik najan membawa hasil dunia, tapi akan selamat. Datang akan mawa rahmat, balik akan mawa maghfirah. Ieu Kang si sabar we. Jadi maneh teu ngambek, teh ngambek kan. Capek ngambek teh butuh modal. Nah, modalna ngambek, mata kudu molotot. Waos kudu kekerot. Ngomong suntak-sentak duit datang henteu. Jadi saya teu ngambek henteu. Alhamdulillah geulis. Bagja akan boga anjeun nuhun, paingan akan hirup teh asa ku untung wae. Untung kumaha Kang engko geus cilaka ku untung. Ternyata jelema nu nabrakna minta hampur, turun tina mobil ye. Tara. Anggap ya inatunya. Oh, dipercaya naon kan. Sugan teh camat ka hareup lain. Masya Allah. Ibu anggap ayah duit tahu, kamar kata naik jadi awal duit. Anggap ayah duit, tara akan naon eta uit di ana, uit nu nabrak, akan ditabrak jalan mana bahpur minta hampura, akan cina tukunan ada abdi masalah ngajongan itu tahu abdi tenangkan, ku abdi mau diganti rugi tapi diganti untung, ku abdi pasti aja akan mudah usaha. Ya Allah, sabarakan 1 juta nih, wow. Punten akan lamun dagang untung baraha 300.000. Oh, mending tabrak enggak kayak gitu. Kan goblok sampai untung. Apa yang menjadikan Bunda Khadijah begitu yakin Rasul tidak akan pernah celaka? Naon ibu? Karena Bunda Khadijah tahu karakter Nabi, akhlak Kanjeng mana? Fa innaka latasilur rahimah. Sesungguhnya engkau wahai Rasul punya rasa atau selalu menjaga silaturahmi. Saya tanya, ibu hayang selamat hayang cilaka? Yuk sapopoe nuturkeun hirupna Kanjeng mana nu kahiji silaturahmi. Silaturahmi teh ulin kae mah dulur sae ngajak kabar raya bagus, tapi yang dimaksudkan dengan silaturahmi lain saukur amprok cisimna, tapi amprokkeun rasana, amprokkeun manahna. Lain saukur amprok cisim, saukur amprok cisim mah kadang-kadang sok seueur. Urang datang ka imah dulur nu keur hajatan, urang kondangan, sasalaman jeung nu hajat, tapi kadang-kadang sok aya we balik kondangan teh can nepi ka imah can beres ngagogoreng nu hajat. Betul. Tadi kondangan dahar jeung naon? Yang macam helm. Naon helm endog dibelah dua. Menang kene mana yang mana nyokot endog, aing nyokot number sugan teh daging goreng laja berebut. Amprok cisimna mah anta amprok rasana, betul. Saya tanya jamaah sadayana, aya nu pernah pendam jeung Kanjeng Rasul? Aya nu hirup sareng jeung Kanjeng Rasul? Tapi nah, geuning daek ngorbankeun harta, banda, tanaga, emutan, waktu dikorbankeun untuk ngambi eling kana hari maulidna. Maka ieu jamaah sadayana buktos tanda najan can amprok cisimna jeung Rasul, geus amprok manahna, geus amprok deudeuhna, nyaahna ka Kanjeng Nabiuna Muhammad. Ensal amprok cisim, silaturahmi tepungkeun rasa kadeudeut. Lamun hirup hayang salamet dunya akhirat, hirupna kudu deudeuhan rasa kasihan nyaahan. Insyaallah. Lamun rumah tangga caroge geus teu deudeuh kanu janten bojona, bener moal rumah tanggana. Mun rumah tangga eta bojo geus teu nyaah kanu janten carogena leres moal. Lamun aya anak teu nyaah ka kolotna durut moal.
Mun aya kolot teu nyaah ka anakna bener mah ngadidikna. Mun aya pamimpin teu nyaah ka rakyatna bener mah mimpinna. Lamun aya rakyat teu nyaah ka pamimpinna daek nurut mah dipimpinna. Maka konsep lamun hayang salamet tepungkeun rasa kadeudeuh, tepungkeun rasa kanyaah. Begitupun baginda Nabiuna Muhammad. Ngajan teh hirup sajaman jeung urang heula keneh Nabi tibatan urang. Nabi sudah sering merenung, menangis, rindu kana jadi umatna. Masya Nabi pernah Nabi di atas batu kecil terdiuk batu sagede bujurna terdiuk Masya Allah terdiuk nangis kecelak katingali ku Abu Bakar. Ya Rasulullah limada kunaon Gusti kunaon kaulah rindu ka saha wahai Rasul? Rindu ka umat kaulah. Gusti pan aya abdi tuh loba di tukang itu jalmi banyak kudu rindu aya di dieu. La bal antum ashabi, bukan kalian bukan umatku, kalian adalah sahabatku. Terasaha di pikarindu ku Gusti teh saha? Kaulah rindu ka umat kaulah. Heuh umat sadaya teh nu mana? Nyatana jalma-jalma nu hirupna lain bareng jeung kaulah, can pernah ningali kaulah, tapi mereka rindu terhadap kaulah. Mereka cinta terhadap kaulah. Mereka iman ka kaulah. Maka mereka lah orang yang aku rindukan. Jadi najan teu amplop jisina jeung Kanjeng Nabi. Nabi geus leuwih heula bika deudeuh bika cinta ka urang sadayana. Alhamdulillah. Malah engke di poe kiamah jamaah sadayana di yaumul mahsyar di mana urang di udang-udang seun neraka bakal dipitulung ku Kanjeng Nabiuna Muhammad. Urang di yaumul mahsyar di hari dikumpulkeun manusia urang kakalen ka kidul aya seun neraka lompat urang panya lompat sakabeh jalma morona ka Nabi Adam nyuhunkeun tulung sareng syafaat Nabi Adam teh ngadau deudeuh karunya teuing boro-boro nyafaatan kami oge keur susah susugan ka Nabi Nuh. Urang lumpat ka Nabi Adam, ya Adam, hei Adam, kau adalah bapa dari seluruh manusia. Tulungan anak incumane Adam, tulungan umat Nabi Adam deudeuh. Anak kincimat awakin panyilekan barang penting atolenya teh dina hate ngai dina hati ngagantung dina jantung sumarambah dina baya deudeuh teuing hampura kaulah hampura boro-boro kaulah nyafaatan kaulah ge keur sibuk jeung urusan kaulah nulungan indung maneh Siti Hawa karena baheula di surga pernah ngalanggar larangan di Gusti. Coba ka Nabi Nuh kaditu jeung Nabi Nuh teh ulah ka uing bingung si Kanaan keur budak neraka. Coba kali itu tuh kan Nabi Musa jeung Musa ge embung ulah ka uing. Coba tuh ka Isa jeung Isa jangan sama aku. Kata Nabi Isa aku malu dengan Allah karena gara-gara aku diciptakan tanpa seorang bapak maka banyak orang yang menganggap aku adalah anak Allah. Sedangkan cek Allah na Al-Qur'an lam yalid wa lam coba kali itu tuh ka manusia anu mulia bahkan dialah alasanana urang aya di alam dunia saha Sayyiduna Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad dibangkitkan ku malaikat Jibril, ya Rasulullah kum biidnillah gugah kalawan izin Allah tos waktosna anjeun gugah atau barang Kanjeng Nabi muka kedua socana mencorong cahaya bagaikan bulan purna keluar daripada bibir manisnya baginda Nabi. Aina ummati aina ummati aina ummati di mana umat kaulah Jibril, di mana umat kaulah Jibril, di mana umat kaulah Jibril. Masya Ujama Rasul memeh maut ingat kalau jadi umatna barang dibangkitkan dinanyakan pamajikan dinanyakan anak yang dinanyakan Nabi adalah kita umat baginda Nabiuna Muhammad. 8 detik-detik wafatnya baginda Rasul jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 12 Rabiul Awal Rasul wafat tanggal 12 Rabiul lahir lagi 12 Rabiul man lahir mah qabla subuh ba'dal fajr lamun lahir lamun ngantungkeuna sabada salat subuh lahir nama sancan subuh
Subuh terakhir Rasul geus teu ka masjid karena sudah repot teu damanna. Maka Rasul nyarios ka Siti Fatimah, geulis kana jimat awaki. Nu ngimaman kaula nu ngimaman subuh aya nama Abu Bakar. Bejakeun we penta doana kaula keur kurang sehat. Nya mangga Gusti dibejakeun ka Abu Bakar. Pulang dari masjid Abu Bakar aneh. Satungtung ujung meneng Rasul tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali ada udzur syar'i. Rasul mah karena meninggalkan sholat berjamaah kecuali ayat udzur syar'i, udzur yang membolehkan. Kanjeng Nabi ternyata geus repot jamaah. Abu Bakar datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Cek Sayyidina Ali, "Kumaha kaayaan Nabi?" "Nyaeta doana we." "Boleh saya masuk?" Cek Nabi, "Ulah wakaya masuk ayeuna kecuali sanak keluarga heula nu deukeut." Karena kan rumah Rasul, lain Rasul teu meunangkeun Abu Bakar asup. Memang rumah Rasul tidak begitu besar. Bumi Rasul eta dina di bumi Siti Ai yang sekarang menjadi makamnya baginda Nabi Muhammad. Sari kumaha tah? Lamun aya teh paling sing sedikit tah. Tiang 1, 2, 3, 4, hiji ke dikotakkeun. Paling sedikit kitu. Eta makam baginda Nabi. Di situ ada 3 makam. Yang pertama makam baginda Nabi. Nu kadua makam Abu Bakar. Nu katilu makam Umar bin Khattab. Aya hiji deui cerah hiji deui. Cenah mah dulu zaman saya ceburu sing kuring mah mudah-mudahan memang leres eta teh hiji deui jang makam Nabi Isa alaihi karena Nabi Isa teh can karep diangkat ku Allah. Tuh jamaah saya sagede kieu gede teuing malah kadang-kadangnya Kang nya adeung deui cidana saeun kieu mah lamun ibu misalkan Zara di Masjid Nabawi salat panghareupna deukeut raudhah teh antara mimbar jeung makam Nabi. Makam Nabi eta teh baheulana imam Bunda Aisyah. Maka di luar we ngantosan doakeun. Jamaah ternyata aya malakal maut nu namu hayang lebat asup ka jero. Ieu malakal maut malaikat Jibril datang wujud manusia datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Geulis Fatimah asupkeun itu kamu. Gusti lain teu meunang asup jelema nu sejen mohon. Geuning eta mah meunang asupkeun we. Saha emang Gusti? Ulah hoyong kuningan asupkeun we. Gusti wartosan abdi. Aya apa anjeun geulis? Hoyong Gusti. Eta teh malakal maut. Makhluk Allah nu bisa megatkeun kasenangan dunia, nu bisa misahkeun anak jeung jadi bapana. Eta teh malaikat Israil geulis. Gusti keur teu damang nu datang Israil. Singkatna carita jamaah malaikat Israil asup ka jero. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kunaon Israil? Kaula datang nyanggakeun panglayan ka anjeun. Oke, kaula ditiwaran ku Allah naros ka anjeun. Apakah engkau sudah siap untuk kembali sekarang kepada Allah? Maksudna geus waktosna anjeun ninggalkeun ieu alam dunia anu pana Gusti. Jibril mana Israil? Jibril aya di langit dunia. Kita ka dieu heula Jibril Israil sakedeung. Mangga Gusti Jibril. Ya naon il? Adi heula sakedeung Bril. Siapkeun da babaturan ieu tuh Jibril jeung Israil. Kita ka jero. Aya naon Israil? Diantos aku kanjeng Nabi. Aya naon Gusti Rasul? Jibril. Bener kaula rek tilar ti alam dunya ninggalkeun ieu dunya Jibril. Leres Gusti. Kunaon teu ka dieu atuh? Kaula geus siap menyambut ruh sucimu di langit pertama Gusti Rasul. Kedeung heula Jibril, kaula memeh ninggalkeun dunya aya pertarosan. Aya naros naon Gusti? Pangtaroskeun ka Allah. Naon jaminan ajang kaula? Balik Rasul dibeja ka Allah. Ya Rabb, akasimu Muhammad menanyakan apa jaminannya? Bejakeun Jibril ku anjeun Muhammad asup ka Rasul, pilih surga nu mana wae nu dihayang ku Muhammad, bahkan pintu surga kabeh dibukana ku kanjeng Nabi Muhammad. Bejakeun ya Rasulullah, kau sudah dijamin masuk ke dalam surga. Pemacakannya Rasul bunga henteu. Naros dari Jibril, bagaimana dengan umatku wahai Jibril? Bebejakeun ka Allah, ya Rabb, Muhammad naroskeun umatna. Kumaha nasib umatna ya Rabb? Cek Muhammad, bejakeun Jibril ka kakasih kaula Muhammad, umat anjeunna oge sami bakal lalebet nuturkeun jaga ka jero surga, bahkan mawa ka asup umat nu sejen ka jero surga kecuali umat baginda Nabi Muhammad.
kalah nampi cariosan kitu hanya Rasul pasrah Jibril Ijroil mangga laksanakeun tugas aranjeun atuh jamaah sadayana didinya malakal maut nyabut ruh mulyana Kanjeng Nabi Muhammad dicabut tina mun-munanana nyaredet naik tina dampa sampean naik karena tuh Rasul hanya mengucapkan Allah naik dari malaikat Jibril memalingkan pandangan Jibril aya naon Gusti Rasul kunaon maneh ngabuang muka Jibril tetega Gusti tetega kaula kakasih Allah keur dicabut nyawa Jibril naon ieu ngaranna Jibril ieu teh sakaratul maut namina Gusti geuning nyeri Jibril sarede naik kana pusatna Nabi Allah tarik deui naik nepi sampai kana dadana Nabi sebelum sampai tenggorokan Nabi minta tahan ka malaikat Ijroil ku nyeri geuning sakaratul maut Ijroil kumaha nasib umat kaula masya nyeri dirina tetap yang ditanyakan adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ijroil geuning ku nyeri-nyeri teuing dicabut nyawa teh kumaha nasib umat kaula Ijroil nyerieun moal dicabut nyawa Gusti satu kaula nyabut nyawa di zaman Nabi Adam nepi ka ayeuna Gusti ieu teh cabutan kaula nu paling laun cabutan kaula nu paling ngeunah Gusti tapi memang ieu karena sakaratul maut nyerina luar biasa lamun keur anjeun gekos kieu keur umat anjeun bayanganna Gusti aya tihang anu jambungna nepi ka langit ieu tihang geus ngasilatkeun barang-barang nu sarekeun umat anjeun dicabut nyawa perihna sarua jeung nyalodot tina langit bari nanggep siratul ayeuna awak nyerina 7.000 kali lipat tiba-tiba dicabut nyawa wahai Nabi nyerina luar biasa Ijroil ulah tega anjeun ka umat kaula Ijroil moal kuateun umat kaula mah Ijroil ayeuna kene Ijroil tahan heula ulah waka dicabut nyawa kaula Ijroil kulilingan heula kumane kabeh alam dunia nepi ka akhir zaman jaga cokot kabeh ka nyeri umat kaula Ijroil tumibakeun ka kaula ridho kaula nyeri umat kaula ulah nyeri kaula ridho kaula nu kasiksa umat kaula mah ulah kasiksa Ijroil cabut nyawa kaula sakenceng-kencengna wakilan ka nyeri umat kaula ku kaula ridho Ijroil kaula ridho demi umat kaula rek resort Ali mana Ali kadir Ali aya naon Gusti abdi aya di gigireun salila Ali kadir as-shalah salat Ali jaga salat ummati nitip umat Ali An-nisa ittaqun nisa hormati jaga baik-baik para wanita Ali jagaan masya aya moal pamimpin deudeuh seperti Nabi kaurang aya moal ai Nabi mah daek nyari demi tapi terkadang oknum daripada pejabat toba nu nyari anu jadi betul. Maka sebentar lagi tahun politik hati-hati ulah sok daek diadu dong. Urang domba apa jelema? Maka lamun urang jelema ulah sok daek diadu dong. Siapapun nanti yang akan jadi eta pamimpin KBG manusia Anies jelema, Prabowo jelema, Ganjar oge jelema. Karena jelema mah boga kahalusan, boga kagoreng. Anu paling goreng adalah orang-orang yang memperjuangkan orang-orang nu galoreng benar. Mantap mah. Jadi ulah diperjuangkeun lebih ka urang parasia. Mereka adalah manusia, boga kahalusan, boga kagorengan. Semua juga manusia kan seperti itu, betul? Ulah gara-gara politik orang kudu terpecah belah. Siapapun yang jadi mereka adalah putra terbaik bangsa Indonesia. Kan urang doa ka Allah mudah-mudahan diberi pamimpin nu adil jeung amanah. Amin.
dibere wakil-wakil rakyat anu amanah. Amin ya robbal bilang bara bisa mimpi pos kanjeng Nabi, lebih baik aku yang sakit bukan orang lain yang sakit. Betul? Lain wakil rakyat yang benar-benar diwakilan beunghar manehna, mobilna manehna, urang sarwawe balang. Betul? Insyaallah di dia masih amanah amanah sadayana. Amin. Hiji banyak silaturahmi. Nu kadua watahmilu kala, hidupnya Nabi itu prihatin. Nabi lain teu bisa beunghar. Lamun Nabi minta gunung Uhud bisa jadi emas, tapi Nabi teu men. Nabi mah prihatin. Walau ya hidupnya sakumaha aya we, nu penting jang berjuang aya. Bukan berarti Nabi tak punya harta. Maaf, Nabi itu melamar Bunda Khadijah dengan mas kawin 200 ekor onta. Masya Allah. Ibu keur dilamar mawa onta apa mawa hayam? Ayo lomba 2 sitinya punya. Ieu mah 200 ekor onta. Lamun saonta hargana 30 juta kali 200 bara duit eta. Itu ngalamar Nabi ka Bunda Khadijah Rasul. Mata di teh ya kakayaanna dipakai berjuang di jalan Gusti Allah. Nu kadua, nu katilu wa taksibul ma'lumah. Akhlak Nabi itu taksibul ma'lum. Nah, taksibul ma'lum teh daek hulu nu butuh nalang nusa, nalang nu susah nyaangan kanu poekeun, ngajait kanu kakait. Itulah akhlak Nabi. Hidup sosial luar biasa. Nu kaopat, wa takhlilu dhaifah. Nabi kita tercinta itu takhlilu dhaif. Sok rajin ngamulyakeun kasena nu datang ka imam. Sing resep lamun aya tamu ka rek pinjem duit ustaz eta mah teu kaji. Mun buang larang aya ber, teu aya jawab dengan baik bang. Berapa disudunan wae. Aduh, pasti beungeut hutang. Tuh nu kalima wa ta'inu fi nawaibil haq. Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad tenang ludeung walian dina najarkeun kabeneran. Rasulullah lamun cek eta perkara hak dibejakeun hak, lamun perkara eta batil dibejakeun batil. Itulah Sayyidina Muhammad. Hiji resep silaturahmi. Nu kadua wa tahmilu kala hirupna prihat. Nu katilu taksibul maduma hirupna saling tolong menolong. Nu kaopat hirupna takhrirul dhaifah ngamulyakeun ka tamu datang ka Nu kalimat ta'inu fi nawaibil haq. Rasul mah wanian dina berjuang, lamun benar dibejakeun benar, lamun salah dibejakeun salah. 5 karakter eta yang dimana Bunda Khadijah yakin mayusikallahu abada, tidak akan pernah Allah berikan kau celaka. Namun ibu ngamalkan 5 ieu, insyaallah selamat dunia akhirat. Amin ya robbal. Mudah-mudahan rencana acara orang menang syafaat baginda anu mulia. Amin. Cara menang syafaat banyak sholawat, rajin ngaji, baca Quran, sholat berjamaah, hirupkeun makmurkeun masjid. Insyaallah orang di dunia bakal hasanah, di akhirat bakal hasanah, bakal menang kahadian dunia akhirat. Amin ya robbal. Dari saya cukupkan sekian, kurang lebih nganyung ke dihampura. Jangan pernah bubar sebelum ditutup dengan doakeun doa nama ayah guru urang sadayana. Bobona sapanon carana sapakan bobot menimang talaju bapura ning hal jadi kali kabu kembang benedik sebaran sari-sari permios lain desono amintan lain bosenan kawangku waktu kauger ku aturan ragisa pada di banjar diramakeun kaduanana pamugia Allah akan jarnya lamatkeun kasadayana. Salamat para pengurus masjidna, amin. Salamat para kiai beserta masyarakatna. Salamat para pemimpin beserta wargana. Salamat urang sadaya nu ngariung dina ieu tempatna. Salagi euteup upi cakakak nangkringna kawan. Panitia abdi terasuih geus siapkeun eta berkah. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.